desa carita tilu poe ngatur Pak. Hatur nuhun sakitu informasi abdi nalika sadaya. Ini lokasi loba bencana longsor di Ciamis, kurang kembali ke warga. Ieu abdi bade ngobrol ka warga bencana longsor di Ciamis. Iraha kajadianna 15 Agustus 2005 di mana kajadian eta lumangsung. Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kumaha eta kajadian? Bencana longsor di Ciamis menimpa 25 warga, kepala RT. Su aya korban jiwa, kajadian ieu oge geus dilaporkan ku desa, oge geus di pikawanan ku pamarentah Kabupaten Ciamis. Hatur nuhun sakitu informasi abdi ngalih ke Nuhun sakitu informasi abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.